tatkala seorang hamba Allah ngadua ka Allah nyuhunkeun kana perkara naon wae anu dipikahoyong ku eta jalmi tandaning salah sawios doa na eta jalmi nu bakal diijabah ku Allah adalah seorang hamba anu nyempetkeun dina eta doa, nyempelkeun dina eta doa ngaduakeun kanu janten ibu sinareng ramatna. Tapi saur Rasul idza tarakal abdu du'a lil walidain, tatkala seorang hamba enggan embung ngaduakeun kanu janten ibu ramatna, carang beh dituna tarang ngaduakeun kanu jadi ibu ramatna, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka megatkeun eta jalmi teh kana rizki manehanana ngandung harti doa na eta jalmi moal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, tul mirik rizkina eta jalmi bakal dipaparin sempit ku Allah Subhanahu wa taala.